Mas Wasmar. Iya, Dun. Sidawala. Abdi Gusti. Kadia dawala. Gusti Batara. Kadia. Mangga pulang. Kurang niuhan heula di dieu Raden. Ngahacurkeun Semah Bakti Nun ditampi nuhun ka Kang Semah ditarima Kang. Nuhun. Japah Umar deweknya. Maaf hasil. Iya kan. Semah kabeh hatur ditampi dawala, ditarima dawala. Terima Bos. Dawala. Kuala di Pikawa
setengah kingalas pringgandengan salah danera samya wonten setengah kingalas pringgandengan salah ingkang samya pun pada jajar Iya Pinara Sang Nalendra Prabu Batra Kresna Arjuna oge Gatotkaca disarenganku para pawongan Semar Sapala Putra Undira Kang Andika Kakang Semar Wakudra Pawana Kakang Semar capek ente wah. Aduh aya anak nu tapi no damel atuh dina waktu sieu jisim abdi ngiringan sapangresa nyaeta maksad ngalayat maharsi kasepuhan di Sokalima mangga atuh kaulon urang sami teraskeun deui dina waktu ayeuna Sae Kakang Semar. urang teraskeun deui wae kurang telaskeun deui we kulan aka wani keneh lempang jauh ya ai dewek mah ahli maraton beuh ge menang bae wani juara maraton naon maraton teh si belegug maraton di dulu pabisa-bisa ngelag-lag gelas lain ngomongna teh ka mana euni we kumaha mun jig-jig kaleuwi dulang ya, panggih jeung kuni. Aduh. Ya, silahkan duduk. Sekejap blogna. Ayo silahkan bahasa Inggrisnya naon euy. Please. Si belegug please mah botol leutik belegug. Botol leutik mah flash. Heueuh masih laing mah cuma. Oh. Uhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang sareng Kangjeng Rama anu dina waktu ayeuna teu damang Gatotkaca urang teruskeun bae atura ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang nya urang sami-sami lagi barang nuju raos aya di satengah hinggalas pringgandingan salah ngaraoskeun angin leutik ngalalingding aya anu munut pitulung ti awang-awang aya tulungan aya tulungan aya cicing sia wewek cicing utawa kejeng tulung-tulungan tulungan saha nu bela aya Kakang Semar udah kuda mana? Iya nun. Kakang Semar. Iya jisim abdi. Pasta juga. Abdi sih. Pak, Abdi. sora naon dah. Sora naon sana minta tulung. Sora naon eta Kakang Semar. Duh, kanun maklum jisim abdi merada budeg. Ya, ada parantos sepuh masagara karaos. Penyakit G, penyakit B. Belek, bekser, boson, belikan, budug, buraong, burok. Siapa kejeng burok nanti punyuk. Lain burok, borok, menurut Eta bulldog. Bekser. Bintang terus ya saat ini B dipapai saya tamat sen Angles mah ya. Bujur siap lu main kerja langap di siduhan dulu untungnya buki sing dengekeun aja tulungan aya kadenge kumaneh dawala kadenge kumaneh heula Denge ke sia naon tah?
Ana seurting dadanguan di leuweung mah cangegar teh dek ngenog. Inti banget. Nya blegug suara cangegar gitu. Nah kumaha suara cangegar? Suara cangegar mah embe gitu. Gitu masih di ketua RT. Naon? Nu mean mah lain mencek. Naon? Marmot. Marmot mah disarana ge mod. Mas abdi tadi baru. Oh. Tulungan aja. Tah, nya ka kuping ku abdi. Dek lapur teu kadenge naon-naon leuh. Cing eta tulaan. Lain laan eta kapasna ceuli. Wo di laan mah teu tinggal golontor aing. Oh. Mau tuh banjir dari kolot. Oh. Saguling Astra Jingga mah kitu dari kubakutek teh ku samping orok. Nya. Kadenge kumaha heula? Cing ya. Tulungan aja. Ka kuping kulan. Kumaha? Kumaha saja? Kang Tulungan. Kang Tulungan. Aya anu gagara Yaman. Karena suku jeung ngegelan. Usap monyong usap nu kitu teh anu merayud. Ya ampun ya. Oh. Naonnya euy? Aja katut kata. Allah. Tempok di luhur aja. Waduh. Tulungan aja. Waduh. Katut kasa. Allah. Ulu. Ingat ya. Aduh tangga keceret dari manuk dulu. Meni lempang pisan kana sungut. Meni ngeunahnya euy. Sing Gatot Kaca. Sada sora saha eta? Aduh, tulungan aja. Naon? Tuh. Aduh. Sada Kangjeng Rama Guru Gatot Kaca. Cing katu udah Gatot Kaca. Waduh, tipal aya naon eta udah. Jadi penerapan Gatot Kaca barang ningali aya dua makhluk anu teu dikenal. Ieu tanah Yedenawa aya sanes Senapati Jagapati sareng Patih Sang Hyang Jagat Rasa anu nyanak wujudna kombayana. Atuh Gatot Kaca barang ningali eta teh yakin kombayana lajeng mapatkeun ajian hingga Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawisesa dipun awet. Ieu dua makhluk ditewak mastakana duanana. Gatot Kaca Incu eyang bagja kasih Gatot Kaca Wah, saha anu geuning ieu teh eyang jagakeun wa. Ieu dua insan nyatana Jagapati sareng Jagat Rasa jangira tangi barang lugai nafsu nu teh paparana. Banjar talelo mawa
Kaula bade majeng gening itu satria ayah hiji deui. Sorry, Yai, lalan. Sahaja Kaula Arjuna dek naon? Muasa bakal bisa nyangkalak Andika lintang ti kaula. Oh gitu Arjuna. Saha ngaran Andika? Ngaran kaula teh Sang Hyang Jagatrasa. Sang Hyang Jagatrasa. Memang hari itu memang eta senopati ti nagara kaula nyatana Jagapati. Coba-coba orang pada oko begalan pati. Ayah maju. Ya. Ya. Rasa kena Arjuna. Coba pinasti kesayang tumampara. Ya Arjuna dipun jama kingal lulus lir kapukai bunan lir kapas kahujanan. Ya. Aduh, dawala sok ditunggu ku gaula. Gusti Agan. Aduh, kunaon? Lulus dawala. Uluh Agan lulus. Uluh duduk Agan. Naon teteh ngadon seserian. Duduk gitu. Kunaon dawala? Ya tingali Agan ieu pangaulaan di pati. Ayana kunaon Agan? Aduh Kakang Semar teu kuat. Kaulanan kanganana Kakang Badranaya. Yai kaulanu asta jiga. Ben. Itu kare kasepuhan. Gini ku abdi urang sangke karunya. Duh, ieu aya dina kempis ieu mah nih cai ieu. Ya. Yai kaulanun kaula leuleus di Pinodama. Keun ku akang urang tebak nasa eta makhlukna. Sakrau daksana nu bakal bisa mutuskeun jiwa ragana. Laden. Sayang tumampara ieu senjata Cakra Daksana kagungan Batara Kresna henteu mampu nya sakilat ditewak ku ieu nyaeta Sang Hyang Jagatrasa. Ya. Batara Kresna tempo tah Cakra Daksana katewak ku kaula. Aduh silakan Rai. Sadaya-daya damang Rai. Kaula nu
dikersakeun sae panuhun ulah dilawan jadi bahaya manusia model gitu Pinasti Gatot Kaca oge sami sajajar sanasib sareng Arjuna lulus dijamak nyatana ku ieu Senopati Sangyang Jagapati itu kayana wala astajinya Waduh, Agan, tingali ya juragan Anom. haling deh pak Waras berjati-jati itu makaning waras loya kemang cangkok kujaya kusumah kemang cangkok himan. sakit Gatot Kaca waduh mama wah kumaha parantos jiwa Wayahna ulah dilawan. Urang minta tulungnya ke bapak maneh asli nggak ada wala. Saya kira kapun bapak mas ini. Ana boga naon bapak. Iya bapak maling jelema sama manea dulu. 60 juta manea. Kakang Semar. Kulan. Aya naon nun kabis. Kakang Semar. Aduh aya anak nun. Luas teuing si Mabi kengeng panjawar ti salira pangarsa Gusti Batara pangaulaan di Juragan Anom nun. Aya pikir saeun naon ieu teh nun. Tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon mangga. Gara pedar bejer beas ulah made di dinding kelir genang siroka aya pikir saeun naon. Jepang rasa kaulah Kakang Semar. Leres. Ieu kajadian anu sarupa kieu moal bisa rengse upami teu ku Kakang Semar. Ai margi eta manusia teh duanana ngaku Sang Hyang. Cing. Ulah wakang ngenau belanan. kunyuk sia Lain ka dewe kemudian juga nu izin pisan bapak dia. Oh sekali eta teh eta ngomong ngegeprot teh geura. Teu nyiduhan leung lamun teu bujengkol mah. Sakitu ulat unggul teh. Oh. Cing atuh kanya Pak. Kumaha ya kajadian nepi ka kieu? Ina, biasa naon ieu si Abdi nun. Tiwu kacong-kacong aku amis puhuna ge parantos gamos gitu. Para santen kaulah ka Kakang Semar Badran aya. Cing atuh kanya Pak. wah tulung wah lamun wah teu bisa nulungan karena karapet ieu ngarung harti wah leungit kapercayaan kalau Gatot Kaca wah tulung wah Tulung Kang. tulung amat wah tulung wah Cing kanya uwa. sia Lamun teu kaburu ditutup beungeut dewe ku salempay. Moal teu jibruk beungeut aing. Si kasebelan teh salampayna aya ti kotokan we. Kagok mending leg-leg. Nya atuh mangga teh teuing nun. Ieu si Abdi ge kitu da. Bujeng hingga ka perut marganing tanaga rapati oge kasangakeun. Sok Kakang Semar, lawan. Manusia model kitu. Amuing ujang haling dulu aing baju Aduh, bapak aing ngadedo di kapang perangan itu. Oh. Iga entok jagona we dieu. Dek morobi Kang. si ari ngomong teh. Aya kadua ngadoakeun walak. syahada Sim kuring nun. get down siapa wayah Bade ngareuyeun sin bade gelut. wilujeng saha Sumuh jeung ilaing.
kurang ajar aki-aki peneh kitu hayang gelut jeung aing jangkung gede tega lara. Tega? Hati Tega? Pak, selamat abdi, Pak. Selamat abdi, Pak. Nyamatnya kewon. Tuh. Kejak. Hayangnya hosok. Awas lamunnya. Hayang lawan Senopati. Ya. Kurang ngajar siulah hiji dua cium. Aduh, Jang, silakan dulu. Hai, Bapak Dewe kekeun maleutik sama digujang kanjing di bobot-bobot itu deh lo. Gusti jika kirik dicocok babi. Kumaha geus kieu dulu ieu. Pak lawan, Pak. Lawan, Pak. Amuing deui ya. Kurang ajar sia. Ieu tampiling aing ngerasakeun seolak. Coba sia. Pedas dikersah yang tumampara. Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat Jagapati di jamah ku Aji Saptrenyu. Uli kajati pulang ka sadda dia Sang Hyang Otipati Batara Guru. Aduh. Kakang Badranaya. Nanaon asya teh teh. Sadaya-daya tina waktu ieu kaula teh rumaos we Kang. Sasat katalanyuran kaula teh eleh ku hiji raja anu ngimbangan sawarga Maniloka di nagara Buana. Oh, nyaeta Buana Raksa di caket Himalaya Paliti Kidul. Aya nu ngimbangan sawarga teu pinodama. Ari lain kumaha? Kaula teh taluka eta satria nepi ka jadi ulun kumawula. Cocong isya. Tepi ka kitu. Ilaik teh kapan hiji Batara anu ngabataraan Batara. Nah, betaluk atuh nah lamun ita dewa-dewa. Anu mawi para dewa teh sadayana teh anu kuat. Yamadipati ge tuang putra lapur teu kuateun. Kusaha teh? Tapi ai gelut jeung raja nama acan ngan imah ku patihna. Kusaha? Itu patihna geuningan tuh. Geuning eta teh Sang Hyang Otipati. Naon eta wujud bet dibuka? Sadaya-daya satya. Awas! Sahayu sim kuring non Semar ayo Bapak kuring jigar ya Bapak kuring tempo tatona ge meuneu nyuri na punukna lain tato belegug sama bisuwe dulu jarawat badak cuma lain tato sim kuring Semar nun kuring ninina cicing sia kurang ngajar ngaganggu karena lancarna usaha kaula di kamanakeun tadi komayana dek dipasakeun apa ya ulama ke jeung maksa sok jang nepi ka pelbah mana hayangnya kasaktin silai Kakang Semar kade priatna jeung ati-ati cicing tenang tuh barengan anguran tuh pangaulaan dewek nyaeta Juragan Arjuna sareng Gusti Batara tresna kaula nun eyang Arjuna Pinodama eyang ulah saha eta ieu komayana panglanongankeun eyang naon ieu teh bangna dugi ka kieu teh komayana aya geuning eta teh eyang ieu kula Sang Hyang Otipati geningan pangarsa naon ieu sim kuring dibawa kieu sategesna nu mawa anjeun teh kaula ayeuna mah panyakit anjeun urang leungitkeun we bongan anjeun gering teh nyata nu ngancam
dina waktu eta anu campati ka anjeun ari kaula dek maehan anjeun da puguh kaula mah hiji otipati teu meunang cit kanu hiding teu meunang penting kanu koneng nyaeta teu meunang ngewa kanu goreng da puguh nu salah nu bener ge rakyat kaula nyaeta da puguh eta mah ama perbuatan anu bakal ngajamin ka anjeun mah boh hade na boh gorengna tapi no dama cager anjeun kumayana ayo ari yuna ama cager teu sakara-kara ayo jadi hararampang ayo amuing itu si Aswatama ama geningan damang ama iya ama kasep Saneta Aswatama nyaeta sono sang ramana malu manutos capek bari jeung penak leungit ka capek datang ka bungah jeung ka sedih asana sang ramana jodoh kasep ieu nu nulungan ama teh Gatot Kaca Arjuna Anger Batara jasa jingan Sidawala Aswatama salamet ai itu saha nu gelut teh itu teh Kakang Semar sareng Sinatria Bapak Kuring teh kulan nya urang lalajuanan urang lalajuanan Semar Badranaya sareng patihan kasebat patih jagat rasa seret Sumeredan banting binantingan daya nu eleh daya nu meunang lir muni ngararakitan lir kuda papasangan seret Sumeredan silih tonyok silih banting silih gebug silih tajong lami-lami ngandika Sangka sakti ieu budak teh. Ayo maju Bapak Semar. Sok aya keneh mah tenaga. Ke heula anak. Pak, heuh nyingkah jang, nyingkah. Pak, abdi samat Pak, nyingkah. Kadudungan kitu ulah wakan nyampurkeun ka dieu jang. Sae Pak, kabdi. Heeh. Mangga. Saha andika? Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sing? Kaula ti nagara nyatana Buana Raksa. Saha raja nika? Raja kaula kakasihna nyata Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teh? Tapi no damel i eta teh memang urang ditu. Oh, urang nagara Buana Rasa. Teu pino. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu saena. Ya dikutan Bapak euy ah. Ngadenge kunaon cenah? Astadi enggak? Abdi. Sing saksian Bapak maneh naon anu didobrokeun ku eta sadia. Tuluy. Sadaya-daya dina sandi sae kaula bakal taluk ka salina Bapak Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula. Dina sandi neme pisan menakan jalma anu teas awakna saperti anjeun. Jadi kual ieu moal pati-pati anjeun teas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Ai kitu rek naroskeun naon nun? Saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula. Cing. Ngenta naon? Kahiji. Naon ari asalna manusia? Kini ku abdi jawab Pak. Bisa sing? Bisa. Naon siasa manusia?
dari yang sampul dibebek kunyuk ya kanan dadahareun wae sia teh mah anu kitu mah comro atuh ieu comro mah tina bubuk beling heg nu ditanyakeun teh teh naon asalna manusia ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi nya disebut nage manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakat gitu benar di mana teh asalna manusia teh nyaeta asalna manusia teh ti inung jeung ti bapa asalna urang teh ari inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kai siwur ka itu nama eyang Adam jeung eyang Hawa ayeuna keur aya di mana ari manusia sakur manusia anu hirup ya sadayana oge aya di alam dunya aya di alam dunya dia di alam dunya alam syabab tangkena dek ka mana tangke teh bakal ngaliwatan heula paeh tangke teh dibalikeun atau napi balik dibalikeun ku kersana nu maha kawasa ka mana dibalikeun teh eta mah kumaha kanyaho urang lamun urang teh apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman nah kudu ka mana atuh pulang teh nyaeta aya nama urang ngudag we kacap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang ka Allah si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna aduh nah make aduh ngomong jo aduh we nyeri bocong itu oh muni waduh deui aya naon kaula menak katerangan nya ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin ilahakin bilahaka naon pihartosieunana taki ai pihartieunana teh nyaeta Muhammad teh hak Allah Allah oge hak Muhammad Allah hak Muhammad Muhammad hak Allah Ari Muhammad jeung Allah hak saha? Hak mah ditukang ngaput mah. His, kunyuk siap. Cicing kunyuk. Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang hak manusia. Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat. Oh gitu. Syahadat kumaha nyaeta kahijina asyhadu alla ilaha illallah kaduana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh atawa asyhadu anna Muhammad rasulullah eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun nah sahna maca syahadat teh kudu kumaha ih memang aya oh aya kumaha sahna maca syahadat sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah taala kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah taala katilu kudu netepkeun heula asmana Allah taala kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah tanu matah di dieu aya katerangan awaludini marifatullah ta'ala. Aduh. Leres pisan aki. Ai karasaona man suku. Saya bapak aing mah santrena jauh juga. Di mana kah? Di jero laut genep bulan. Aduh, di luhur tangka kai dina parasieuna oge 3 tahun teh. Nu matap jadi hidung ja oge kitu. Mati goni teh. Ini kitu. Nah, ngomongna teh.
aya kene kita terus kene cik naon kahiji di manusia teh aya amarah nya 2 loamah 3 syawiyah 4 mulhamah 5 mutmainah kagenepna rodiyah ka-7 mardiyah ka-8 kamilah nya menta supaya dicaritakeun watek-watekna naon ari amarah ki oh sae banget ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema nu liar Ailo amah manyata watekna teh pupujieun sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantena anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan Aisyawiyah ki Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan panasan teu kaop nempo batur meuli sawah panas teu kaop matur meuli barang panas hayang Ari mulhamah teh nyaeta sagala daek kana maling kana jinah jeung sajabana sagala daek main maling madon mabok jeung sajabana teh oh ai mutmainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa boga hirupna engkena teh moal rumasa abdi gung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana da ngabogaan rasa boga ilmu teh Ari rodiah teh nyaeta OPT takabur ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran tah teh takabur padahal cing ridho we cing ikhlas ai mardiyah aki mardiyah nya nyaeta mardiyah teh setilan kumaha sapertina batur daek salat digeunggeureukkeun leuheung we cenah mun aya mah daek salat nu kitu setia saban geureuh ari hak manusia atuh anu mana ki nyaeta hak manusia mah kamilah aduh naon anu disebut kamilah ki bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta naon aki geura urang buktikeun tata rucingan kolot samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane disisih teu baseuh dipoe teu kalangkangan putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi oh eta aki ngarti ngartos kalanun naon teh Pak eta asling eta tetep pikiran urang jeung memeh ka Jakarta urang geus ajar di Jakarta anya celang matak anu kitu mah kilat nyaeta lamun ceuk gambaran syariat nama burok teh ai burok teh huluna jelema awakna kuda nyaeta burok teh di mana urang leumpang mudun cenah eta burok teh suku nu hareup manjangan lamun eta nu tukang manjangan lamun mudun ka tukang nanyak tangan nu harti meureun rata leumpangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepet ai buruk teh asalna tina burkon ai burkon teh kilat di dieu urang lumpat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan tet sakaligus uluh nya pisan aki